urutan kagenap. Bade ngadugikan diantara. Hayu orang kenalkan diri. Nami abdi Mas Kalis. Anu lagamna religius. Nami abdi Marwah, anu lagamnya arsitek. Nama abdi Fadri, anu lagamnya Guneman. Nami abdi Raja, anu lagamnya teatrikal. Nami abdi Muhammad Hilmi Akut Elviki, anu lagamna sentimental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wilujeng enjing, salam kasadayana. Nu simkuring ti kahormat, Bapak Ibu Guru, kerencengan sekelas anu dipikirnya. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkan ka Gusti. Nu parantos maparin rahmat sareng hidayah. Bukituna urang hiasa kapelina kesehatan jeung kabagjaan. Dina aya kesempatan abdi bade nyanggakeun diantara nu judulnya ngamumula iman jeung takwa. Sasatna hirup urang dunya teh henteu salawasna lempeng. Aya waktu urang bungah, aya oge waktu urang sedih. Maka tieta penting pisan pikeun urang salawasna ngukuhkeun iman jeung takwa ka Gusti Nu Maha Kuasa. Iman artina yakin karena ayana Allah jeung sagalana nu geus dijelaskan dina ajaran agama. Sedangkan takwa teh melaksanakeun perintah Allah sarta ngajauhan sagala laranganna. Lamun urang biasa ngamumula iman jeung takwa, hidup urang bakal aya dina jalan nu bener, jauh tina cilaka, serta deket kana kabagjaan lahir batin. Contohna, ku jalan kegiatan ibadah, diajar agama, nyantuni sasama, silih hampura, tur ngajaga silaturahmi. Eta kabeh teh mangrupakeun cara pikeun ngajaga iman jeung takwa urang. Kukituna, hayu urang sami-sami ngahudangkeun rasa iman jeung takwa dina diri masing-masing. Urang jadikan agama teh salaku tetuna hirup, lain dengan ukur diomongan, tapi oge dina lampah sapopoe. Nah atikan teh penting. Beres, penting pisan. Atikan teh sanes ngan ukur diajar maca, ngitung, atanapi nyatet. Tapi atikan teh mangloba jalan pikeun ngajarkeun urang supaya bisa mikir leres, nyieun kaputusan nu bijak, serta ngawangun kahirupan nu leuwih hade. Ku atikan urang bisa jadi jalma nu hade. Naon arti jalma nu hade? Jalma nu hade teh eta jalma nu boga rasa tanggung jawab, budi pekerti nu hade, hormat kanu leuwih kolot, daek nulungan sasama, serta salawasna nyoba ngajadikeun dirina leuwih hade unggal linten. Salian ti eta atikan oge ngajarkeun urang supaya bisa ngahonta cita-cita. Tapi inget, tangtuna eta henteu lepas tina usaha jeung semangat belajar. Diajar teh henteu kudu karasa berat, tapi kudu dijadikeun kebiasaan supaya jadi hal nu meunang dilakukan. Kebiasaan nu dimaksudna contohna nyaret pelajaran unggal poe, maca buku samomoe, sarta nyieun waktu pikeun diajar di imah kalayan disiplin. Lamun kebiasaan kitu dijalankan terus, insya Allah ilmu bakal gampang nyerap di pikiran. Sadayana oge penting pikeun niatkeun diajar teh pikeun ngahantol ridho Allah. Sedangkan artikan urang tempuh henteu ukur pikeun dunya wangkul, tapi oge pikeun bekal akhirat. Hadirin sadayana, ayeuna mah urang sadaya pasti karasa cuaca beuki panas, cai hese jeung hawa beuki teu mareneh. Kadang-kadang abdi mikir nah ayeuna bisa nepi ka kitu, padahal zaman baheula tiis pisan, bersih jeung alam masih asri. Ta eta teh salah sahiji akibat tina urang nu kurang ngajaga lingkungan. Turta disumputkeun di mana wae, tatangkalan ditegor, sayayana walungan jadi tempat kotor. Urang sorangan menyebabkan alam jadi rusak. Padahal ngajaga lingkungan teh teu kudu repot-repot. Dina leutik mah bisa dimimitan, contohna ulah nyampah sagawaya, misahkan runtah, nolak tangkal di buruan, atau ngajarkan ke bodog supaya resep kana alam. Seks sok sanajan siga remeh, tapi mun sakabeh urang sararea ngalakukeun hal nu sarua. Moal mustahil alam bisa cager deui udara bersih, cai nyukupan jeung barudak urang bisa hirup lebih mareneh.
nyanyian peperangan. Hartosna anu kemenangan, nalika anu tinggalkeun nyaeta kisahan. Urang tinggalkan 1000 kemenangan. Ayeuna kuring na ukur ngantung, suara pelor masih kena hungu dina Cieli. Ibarat lagunya teh mau teu eureun-eureun. Perang lain saukur Abu Baja bubuk mesiu, tapi ngegunakeun patah hati, ngenang harapan dikubur. Munah hiji indung hantu deui ngadung tidak budakna, jauh maranehna ieu demi NKRI, tapi jenis tanah air dikamun dina getih baraya. Kuring ninggali babaturan, kuring muru hinji-hinji anu pelor, tapi kuputus asa sareng hayana kuring naroskeun pikeun na eta sadayana. Naha kategena kudu dibeli ku Cimata, du anjem nu linggi nyaman dina porsi kekuasaan, dengken ceri ulang tinggali kana ieu tempat manusia jadi kerangka sorangan. Hati tentu hoyang janten pahlawan, urang kaya balik imakana panangan indung, kana tawa barudak-barudak kadunya haneun. Deui haus getih jadi eureum urang hayu tolak genosida. Sakumaha urang terang dinten ieu urang sadayana dikumpulkeun dina hiji kaayaan upin kudu. Salah sahiji jalma nu urang pikacinta, nu tos janten bagian penting dina kahirupan urang, parantos dipundut ku Nu Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Da aya kecap nu sanggup ngagambarkeun kumaha hate ieu karasa. Lieu taya daya, tapi salaku jalma nu percaya ka takdir, urang kedah narima ieu sadayana kalayan ikhlas. Anjeunna teh lain wungkul rerencangan, tapi oge pakantos janten panutan. Jalma nu bager, nu satia, nu salawasna aya pikeun batur. Laku lampahna, kasabaranana, jeung kahadean hatena bakal salawasna kapendem dina hate urang. Mugia sagala amal ibadahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, kalepatanana dihampura, rohna ditampi di tempat nu pangmulyana, sareng kulawargana dipasihan kasabaran. Sakitu wae diantara ti kelompok urang, hampura lamun aya kasalahan atur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.